Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa minal adabi sareng eta tetep tina sapalihna adab aidon deui. Ala talmisa arieun ulah nyabak anjeun syai'an kana hiji perkara minal ta'ami tina kadaharat biadika ku leungeun anjeun. Bal bil mil akoti balik ta ku sendok illa iza kana kecuali di mana-mana aya naon al aklu dahar mustarokan barina rerejengan pi suhpatin wahidatin dina piring anu sahiji fala ba'sa mangka henteu nanaon bizalika ku itu yadaik bizalika ku itu yadik walakin tatapina kul kudu dahar anjeun min maudhi'i tina tempat alladzi anu amamaka dihareupeun anjeun wala tangfud sareng ulah ngepretkeun anjeun yadaka kana leungeun anjeun pisuh pati dina piring wala tuqaddim sareng ulah ngamajukeun anjeun ilaiha kana itu suhpah ra'saka ku sirah kana sirah anjeun indawad in lukmati di nalika neundeun huapan pipamika dina baham anjeun wa ida akhrajta sareng di mana-mana ngaluarkeun anjeun syai'an kana hiji perkara min pamika tina baham anjeun pasrif mangka kudu malios anjeun wajhaka kana wajah anjeun pasrif mangka kudu malieuskeun anjeun wajhaka kana wajah anjeun anu ta'ami tina kadaharan wa khudhu sareng kudu nyokot anjeun kana itu ta'am biasarika ku leungeun kenca anjeun wal khubzu sareng ari roti allazi anu koto tahu motongkeun anjeun kana ieu ladi bisinika kalawan huntu anjeun atawa waos anjeun lata gemis eta ulah nganclomkeun anjeun baqiya tahu kana sesana itu ladi fil maroki dina angeun wa kadzalika sareng eta tetep saperti itu mazkur iza akhadta di mana-mana nyokot anjeun syai'an kana hiji perkara minal ta'ami tina kadaharan pawado tahu tuluy neundeun anjeun kana itu ta'am pisoh nika dina piring anjeun au pamika atawa baham anjeun fala taruddahu mangka ulah mulangkeun anjeun kana itu ta'am sanian kana anu kadua kali ila mahalihi kana tempatna itu ta'am kaila yastakdirohu supaya henteu geuleuheun kana ngarekeun geuleuh kana itu ta'am saghairuka lian anjeun wallahu a'lam bishawab.